cenah atos dilaksanakeun sadayana. Tuang dapat tuangan tuh tujuh wareg atos ngeleueut teu haus salatna ge bakal teu emut ka ditu teu emut ka di emutna kana babacaan salat. Kade salat mah kedah emut kana babacaan salat mah kedah emut kana gurak gerik gurak gerik teh hati ruku tidal sujud calik antar dua sujud tahiyat itu contoh gurak gerik sholat itunya lo disebat ku ulama mah akwal jeung afal disebatna. Nah contona anu lempeng hate teh contona nu bersih hate didinya tah sholatna teh ti takbir dugi ka salam itu sholatnya khusyuk. Nah ibu kedah dilatih itu kedah tiasa minim maksimal ti sor urang nangerang mah sah henteu na maksimal ceklek maot teh geus bisa urang ibu salat khusyuk teh maksimal gitunya. Nah mantap kedah dilatih latihna tadi teh ya kayak mun hoyong eueuh lah mun hoyong tuang heula mun hoyong sapa temon heula kita teu ngarti ge budak mah. Nah mun hoyong papang mun hoyong kecuali punya kecuali lamun waktosna samporet waduh 5 menit deui nya eta mah salat heula beda deui eta nya ieu mah waktosna panjang kene. Nah supados ke salat teh rine supados salat teh salse. Nah supados salse supados rine ke hate bakal tiasa ngahadiran karena babacaan salat aing ngahadiran teh bahasa Sunda nama inget bahasa Sunda nama sadar bisi hoyong terang anu khusyuk supir ibu supir mah nuju nyetir khusyuk itu soca cepil panangan sampean hate fokus karena mobil coba malaweng seeutik geus tabrakan itu nya malaweng seeutik tabrakan simkuring kantos bu nunutan sakerjep uih ngaos baheula teu nyanak supir itu ngaos ngacolna mobil 20 meter bu jadi begitu ngegerebek gitu di rem itu mobil lompatnya 20 meter gitu sekali nunutan gitu. Tah bu iya dunia anger gece seperti itu nah soalnya Allah ente nun la ta'khuduhu sinatu wala naum pangeran kurang mah boro-boro bobo nunutan gente Gusti ya Allah ya Robbana nu nyekel mobil nunutan sakerjep ge eta geus cilaka komo mun Allah nunutan ieu dunya di araradu bener bu Allah pangeran urang luar biasa kawasana pangeran urang lamun hoyong terang Gusti Allah teh beunghar ibu hiji we heula jalmi teraos barang tuang nanaon ge lamun teu dipasak nganggo uyah ieu uyah di alana teh ti laut di zaman Nabi Adam dugi ka poe ieu tiap negara eta nyeunan uyah jutaan kilo uyah unggal dinten didamel teu seep-seep ibu eta beungharna Allah. Di zaman Nabi Adam dugi ka engke poe kiamat jalmi teh raresep kana laut aya teu nu sok ngenogkeun teri tah aya nya ieu ngenogkeun teri ngenogkeun hiu ngenogkeun bandeng bandeng di darat mah aya anu tambak mah ieu mah di laut
teu aya ibu anu ngendog tapi etah lauk teu seep Masya Allah beungharna Gusti Allah subhanahu wa ta'ala beunghar. Para sepuh wargi nu kusim kuring dipihormat. Nah itu naon tadi teh namanya khusyuk. Tah contohna deui hate nu lempeng hate nu bersih contohna di mun dina salat mah salatna kudu ikhlas. Ikhlasna ikhlas urang heula Bu ikhlas syariat. Saur para ulama nyaeta hoyong ka surga sieun ku neraka. Urang teh lamun nek salat teh kudu aya karteg di nu hate hoyong surga atawa sieun ku neraka eta ikhlas. Lamun salatna kieu teu iya Bu. Naon salat? Hayang dipuji ku mitoha. Nah, cek yang reja deh. Nah, itu berarti ria. Eta jalma nu ria nu hayang dipuji ku batur, hayang dipuji ku jelema, hayang dipuji ku guru, hayang dipuji ku atasan, hayang dipuji ku bos. Nah, eta berarti hatena kotor. Teu bersih. Dina bab salat. Nya. Contohna di nu katilu ibu contohna teh nyaeta salatna ujub. Naon cenah? Naon ujub teh Bu? Ujub teh asalna teh hartosna teh jalmi nu ngarasa dirina teh hebat. Ngarasa aheng, ngarasa kaget ka dirina. Ngarasa dirina teh loba pangabisa, loba kanyaho. Nah, kade Bu, loba kanyaho mah kudu seueur ilmu mah ke ngarasa boga ilmu, kemudian sadaya ieu teh mustami teh barodo kabeh. Tah sim kuring teh pang goblok-goblokna jelema sim kuring. Mun hate boga rasa kitu. Jeung mun hate boga rasa kitu kecap-kecap lagi mual aya nu asup kana hate urang sadaya kana hate mustami mual aya nu asup ya. Nah jadi sim kuring nyarios di pajunan ibu bapak sanes pang pinterna pedah ditugaskeun we ku bapak enar pedah dipasihan tugas sim kuringna gitunya. Nah oge nu kaduana sim kuring niat nasrul ilmi niat nyebarkeun ilmu. Lamun urang sholat Bu, ibu teh sholat assalamualaikum, assalamualaikum, hate ngomong sholat nu ieu kuring pasti ka surga. Eta diantarana ujub. Padahal teu aya hiji amal anu pasti diterima. Ngan mun harapan mah aya. Teu aya hiji dosa nu pasti dihampura. Ai harapan mah aya. Jadi urang istighfar, urang ibadah itu nami nate urang teh melak harapan. Ya, mode ibu nyawah melak pare pasti panen teh. Panen pasti. Kan geuning aya nu gagal di lemur sim kuring mah. Ibu lamun panen pasti henteu. Lamun ibu melak, lamun tanur, lamun nyawah pasti teu panen. Henteu pasti Bu. Aya nu panen, aya nu ku hama. Lamun ibu kawin pasti teu boga budak. Can pasti. Sadayana ge hareup abdi bade nikah, mugi-mugi gaduh putra. Abdi bade nyawa, mugi-mugi panen. Gitu kan? Abdi bade sholat, mugi-mugi lebet surga. Ai kieu mah yakin uing mah
bakal pasti ke surga. Nah itu namina teh ujub. Ibu sok maca Quran yakin uing mah bakal ke surga, itu namina ujub. Komal mun kieu mah Bu, ibu salat masih di mukena keneh, beres salat ibu keluar di bumi masih ngangomok kena ningali ayah budak ngora wayah maghrib teh gigitaran gararaple cek hate teh aing ka surga, terus itu makan neraka. Itu ujub kade jurig mah jurig setan kade jurig mah ngagubragen tukang salat nyilakakeun tukang salat nyuntrungkeun tukang salat ka neraka lain carana titah eureun salat sabab tukang salat mah moal daek eureun salat insya Allah tapi disuntrungkeun ka nerakana dibere hate anu ujub. Ujub teh ngarasa geus bisa iba kudu kumaha sabener-benerna bujeng-bujeng salat ibu seueur pada melana komo lohor ma 4 rakaat subuh 2 rakaat bujeng-bujeng salat nu sakitu seueur pada melan urang tiasa takbir ibu urang tiasa sujud ibu itu sadayana ge sanes pada melan urang da urang malain salat di salat ke di sujud ke ditakbir ke da teu bisa takbir kuring isi terpercaya sumping ke rumah sakit loban terus bisa takbir di rumah sakit enak gergaring bisa terpercaya kene ke rumah sakit sumping ke kuburan juga loban itu bisa takbir di kuburan damaraot laras gitu ayo orang bisa takbir kan ku Allah dicagerkeun kan ku Allah dihirupkeun kan ku Allah didaekeun kan ku Allah dipasihan iman kan ku Allah dipasihan caroge nu soleh dipasihan bojo anu soleha urang kakara bisa jadi urang mas salat teh awas hate mah ieu mah ilmu hate mak urang mas salat teh dikersakeun salat ku Gusti Allah. Ibu lamun aya naros batur naros ka ibu ibu saha nu salat waler ku ibu abdi nya eta disebutna syariat lamun hate saha nu salat jawab ku hate nu salat non abdi mah salat teh dikersakeun ku Gusti Allah eta mah hate nya upami bahama waler sacara syariat ulah kieu ibu saha nu salat kersaning Allah we abdi mah teh saha nu maling kersaning Allah jadi gitu teh ieu saha nu nyokot popoean batur kersaning Allah salah jadi salah da eta mah bahasa hate eta mah bahasa hakikat gitu ibunya. Nah ari bahasa bahama saha nu nyangu abdi saha nu masak abdi saha nu gegeroh abdi paham eta mah hate mah saha nu gegeroh dikersakeun ku Allah hate saha ieu anu nyangu dikersakeun ku Allah hate nya jadi urang ulah ngarasa salat tapi urang kudu ngarasa yen urang teh dikersakeun salat ku Allah tah nu kitu ibu nu disebat wawuh ka Allah kurasa ngarasa salat teh dikersakeun ku Allah da abdi mah maca Quran gitu bisa hate tadi kade da abdi mah teu bisa maca Quran gitu dikersakeun mah ku Allah cek hate kade ulah bahasa dia ulah jadi bahasa baham eta teh nu kitu teh di bahasa baham mengewa kadenge ku ceulina itu teh ya sagala abdi mah dikersakeun ku Allah nah itunya
jadi ngewa kadang-kadang tungtung teh ku polisi ditewak ya saha nu maling hayam dikersahkeun ku Allah jadi salah tungtung teh nya kan aya kejadian di Cimatat zaman baheula aya cenah nu maling maling domba tewak ku polisi maneh maling domba sumuhun Pak sabaraha nu dipalingna hiji pancen cek nu boga domana cenah 5 leungitna nah abdi mah da nungtun indungna anakna nuturkeun cenah 4 jadi abdi mah maling mah hiji bener gitu jadi abdi mah da nungtun indungna anakna nutur nah jantan para sepuh kusim goreng di pihormat nah urang ge lamun jadi urang salat kudu ngarasa yen urang teh bakal jadi ya wasiki ilmu hate urang kudu ngarasa yen urang bakal jadi ahli neraka ku sabab kumaha lamun teu salat nya eta mah ulah dibahas eta urang teh sok salat urang teh sok ngaji urang teh sok maca Quran kudu ngarasa abdi bakal jadi ahli neraka ku sabab nah itu bakal jadi ahli neraka ku sabab salat sumuhun abdi salat tapi abdi salat teh teu boga kasopanan salatna bahasa Sunda nama celedog celedis celedog celedis celedog teh naon teu ya usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar nu diucapkeun ku baham mayun kakib ya mayun kakiblat ai mayun kakiblat teh urang teh mayun kana parentah Gusti da urang dipiwarang ku Allah mayun kakiblat pawalli wajhaka syatrul masjidil haram dipiwarang ku Gusti Allah kanyataanna urang ibu hatena mayun ka Allah henteu urang teh keur salat kalau inget ka sawah kalau inget ka kebon kalau inget ka dagangan kalau inget ka incu kalau inget ka ditu kalau inget ka dieu eta teh berarti lain di mulut anu kitu sopan teu awewe anjeunna keur anjeunna nuju sosonoan jeung nu jadi sosonoan jeung caroge sosonoan tapi dina hate ibu lalaki nu sejen sopan teu sopan urang muhun urang teh nuju salat teh ka Gusti Allah tapi hatena mah ka sawah saling karasan teu hatena mah kalah ka kebon saling karasan teu eta nu kitu disebutna teu sopan teu sopan geus karasa teu sopan geus karasa urang teu sopan teu sopan bu urang teh teu sopan beungeut nyang hareup atimung ayo sekarang beungeut ati daek ibu boga salaki nu beungeut yang hareup ati mungkir kersa bapak gaduh bojo nu beungeut yang hareup ati mungkir ali berarti mun urang boga pamajikan beungeut yang hareup ati mungkir celedog teh pamajikan teh ka urang sopan eta teh padahal mah urang unggal salat ge teu sopan ka Allah teu sopan urang ka Allah
eta Bu nu nyebabkeun nu jadi sebab urang kudu ngaku dina hate abdi mah cek hate cek ha kade ulah dikecapkeun ku dasanes ilmu syariat. Nah kumaha cek hate abdi mah ahli neraka. Naon sababna pan maneh geus salat sumuhun abdi tos salat. Alhamdulillah dipun guru di Bapak Ustad Deja, di Bapak Ustad Asep, di Bapak Kiai guru nusanes-sanesna, di Bapak Haji Yusuf. Tos diwuruk abdi bab salat. Tamat kitab sapinah dipraktekkeun ku abdi eta kitab sapinah, syaratna dipraktekkeun, rukunna dipraktekkeun, pembatalana ditebihan, sunnah abadna dilaksanakeun, sunnah hayatna dilaksanakeun. Tamat tah kitab sapinah ku abdi diaos, tamat dilaksanakeun. Nah eta teh Ibu nami teh nu kitu teh salat anu nembe sah teh nya da disebat lagi syarat sah sahur kitab Sulam Taufik mah eta teh syarat sah salat. Jadi urang teh salatna teh parantos sah. Ta ieu sadayana simkuring husnudon sae sangki insyaallah urang sadayana salat teh parantos sah. Lamun melak tangkal cau, lamun melak parek mah urang teh papelakan teh tos jadi. Kartos tos jadi. Naon hasilna? Engke iskot an uhdatil amri cek dina sarah sapinah mah. Urang bakal dianggap beres ku Gusti Allah, beres dina kewajiban urang ka Gusti Allah. Tapi aya deui Bu saparantosna sah teh naha ibadah urang, salat urang teh ditampi atawa henteu ku Allah. Da teu satiap nu jadi ditarima. Ibu ngangen, ibu nyangu, ibu masak, tiap-tiap ibu nyangu, tiap masak, tiap ngangen pasti teu ditarima ku salaki. Teu pasti, aya nu ditarima, aya nu henteu. Begitu masakna beres. Wah, mangga tuh apa tuang. Barang di raosan ku carogena, eta carogena nyengir. Kawas sapi gini sok nyengir. Kunaon akang asin. Beres teu masakna? Beres. Anggeus beres teh. Anggeus teu masakna? Anggeus beres. Tuh, tapi teu ditarima geuning ku salaki da ngadon nyengir. Mana horeng asin? Tah ibadah urang. Pepelakan ge Ibu tiap nu dipelakeun jadi namun dina ibadah mah sah. Ngan teu satiap anu sah ditampi ku Allah. Nah, hoyong ditampi ku Allah nu tadi teh. Kudu khusyuk mun salat. Kudu naon deui? Ikhlas. Terakhir ulah ujub. Nah, ieu ikhlas, khusyuk, ujub ye sadayana bab hate. Upami sapinah mah eta mah bab awak. Awak teh kudu kumaha? Awak teh naon? Panangan, sampean. Awak kok ieu ti luhur sausap rambut jeung kotome-kotomena ti handap saibas dampal jeung roromeheun anak katut sadayana tek bengek walang tagak sadayana ti luhur dugi ka handap. Nah, awak eta mah Bu disebatna ilmu syariat. Nu nata, nu ngabeberes, nu ngalalempeng, anu mapantes awak supados kurang beres di hareupeun Allah namina syariat. Tapi nu ngabeberes hate supados lempeng di payeunun Allah
itu sanes ilmu syariat bagianna nya sanes ilmu fikih bagianna tadi teh yang disebutkeun ti payun ilmu tasawuf sok dialajar ngaos ka para kiai para ajengan di dieu nyorogkeun kitab sulam taufik nu kumaha cenah kitab sulam teh taroskeun ka ajengan ibu ngaosna entong ngaos kitab gunul nu kumaha cenah nu gunul teh nu teu aya jabar jeeran ibu mah meser ka Pak Ustad hoyong nu aya jabar jeeran kos Quran geuning oke terus aya hartosan arkanul islami hari pirang-pirang rukun Islam gitu saya hartosan nah soroganna nu kitu supados gampilnya naos sapinah beres eta mah kamu ngabeberes awak Bu jadi awak teh supaya pantes dihareupeun Gusti ibu ibak meser gaduh acuk nu sae terus ibu teh nganggo wedak eta ameh pantes hareupeun saha payeuneun jalmi salat teh urang kumaha meh pantes payeuneun Allah nah awak lahir meh pantes hareupeun Allah maka kudu dipapaes ku ilmu syariat disebutna ilmu fikih kitabna sapinah nya beres sapinah kumaha ieu da abdi teh da sanes awak bae da abdi teh aya hate nah abdi teh kagungan kumaha ieu hate mah da bab jero ieu teh nah memeresna ku ilmu tasawufnya memeresna ku ilmu tasawuf ilmu nu meresihan hate ngalalempeng hate di antawisna kitabna sulam taufik aya deui bisi hoyong diteraskeun kitab bidayatul hidayah nah itu kumaha salat teh ameh bener hatena ngiring salat tah lamun bab hatena parantos dilalempeng itu tujuanna teh supaya ibadahna salatna ditampi ku Gusti Allah Subhanahu lamun papelakan mah berarti sanes sakadar jadi tapi kapetik hasilna kaala buahna gitu tak urang ge upami salatna tos jadi diteraskeun urang belajar syarat ditarima salat syarat ditarima ibadah di antawisna tadi teh kahiji ikhlas kadua khusyuk kaditu ulah katilu ulah ujub nah jadi ibu beres salat teh beres salat teh abdi Gusti ya Allah parantos salat sakumaha ilmu anu diwurukeun ku guru-guru abdi bahwa abdi kudu usolli kudu takbir kudu iftitah kudu fatihah kudu ruku kudu sujud jeung sajabina parantos dilaksanakeun Gusti namung abdi bilih teu acan tiasa ikhlas bilih teu acan tiasa khusyuk bilih masih keneh ujub nyuhunkeun dihapun mantak urang naon beres assalamualaikum nu diucapkeun astagfirullah ibu pan ari salat teh ibadah nah aya tas ibadah mentaham nah tas ibadah kudu istighfar sabab eta ngaistighfaran keteu sampurnana urang dina migawe salat leres urang teh awak mah tos beres takbir beres bacaan beres ruku sujud beres ngan hate mah can beres bae can lempeng wae ka Allah hate teh masih kene bulak belok kadun kadebu ulah
ulah lepat hartos. Dun urang teh kedah gaduh kedah gaduh dunia. Da urang teh kedah tuang, kedah leueut, kedah gaduh bumi. Mangga bade gaduh bumi sabaraha hiji ge, bade gaduh sawah sabaraha hektar ge, bade gaduh mobil sabaraha puluh jeung showroom lagi pek teu diharamkeun. Ngan Allah ngadawuh kade eta dunia kabeh ulah aya nu asup sajengkal ge kana hate. Dawuhan Sayyidina Abu Bakar, nun Gusti Allah jadikeun dunia dina panangan ulah dijadikeun kana ha bisi hayang nyaho ibu nu paeh bun celik teh eta teh masih kene aya dunia di nu hate. Innallaha la yang duru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinallah yanduru ila qulubikum. Sayaktosna saestuna Gusti Allah henteu ningali kana rupa anjeun, henteu ningali kana jegrig anjeun bade kasep, bade goreng. Teu ningali Gusti Allah naha pejabat atawa rakyat, naha beunghar atawa miskin, teu ditingali ku Allah. Walakinallah, tatapina Gusti Allah yanduru ningali Gusti Allah ila qulubikum kana hate-hate araranjeun. Tah ibu mangga ieu pameun mah ieu ibu tepang sareng caroge senyum, tepang sareng tuang rama senyum, tepang sareng tuang ibu senyum, Pak RT ngalangkung senyum gitu sawi sebagai penghormatan kata tangi ka pamarentah ka baraya. Ngan hate mah khusus urang kanggo hubungan sareng Gusti Allah alat hiji-hijina nu didamel ku Gusti Allah nu aya di awak urang kanggo hubungan urang sareng Gusti Allah namung hate. Nah, ke hate teh aya nu hirup, berarti aya hate nu mah aya hate nu cager, aya hate nu nu kumaha hate anu gering. Nya teu beda kaos hayam. Contohna ibu gaduh hayam 10, aya jalukna anu jalugjug, aya bikangna anu loba anakna, bari aya deui bikang nu hiji mah keur ngararenog. Pan ku ibu teh enjing-enjing teh geuning sok mun di Cipatat mah sok ngagodog cai panas. Oke, huut diasupkeun kana wadah, nah rek tina kai, nah rek tina baskom plastik atau tina baskom naon we kaleng. Asupkeun huut teh kana naon kana wadah huut tinyuh ku cai panas huut na geus rada tiis ditakol wadahna trong hayam geus ngalartieun brul daratang pertarosana sadayana hayam datang sadaya henteu aya nu datang aya nu henteu aya datangna buru-buru aya nu datangna lengleng. Saha eta nu datangna buru-buru berarti hayam nu sehat. Trong. Oh, beli paciwuh eta nage barang dahar nage eukeun beda ieu mah hayam. Barang dahar nage macokan nage semah. Naon sababna? Sehat hayam. Eta huut geus tinggal satengah deui dina wadah jebul teh hayam naon? Hayam bikang ige geus datang kadinya teh macokan gitu pati semangat berarti beak eta huut ku ibu tadi hitung hayam teh nah eueuh hiji nu teu aya terus jago anu sidaglug diteangan ku ibu nyampak teh keur ngagoler di hanapeun tangkal kopi ibaratna mana horeng pak. Nah urangnya kawas Allahu akbar apunten kapara tatanggi sadayana ieu mah sanes adan subuh ieu mah adan contoh
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kakuping adan. Begitu kakuping adan nu hate na cager, buru-buru nuker di sawah eureun nyawahna, nuker di kebon eureun ngebonna, nuker di toko tutup heula sakedap sedang sholat. Nah, pan pom bensin dirinya tah, pom bensin Al Maksum, musim kuring rek ngisi bensin uih di Bandung atau angkat ke Bandung, sok aya kadang-kadang mah sedang sholat Jumat. Masya Allah. Jadi sarolat heula. Eureun sadaya pada melanu nonton TV di pareuman TV nanu kerapat eureun heula rapatna. Buru-buru wudu, langsung buru-buru sholat. Eta berarti hate jelema teh keur cager. Kos hayam tadi begitu ditakol trong buru-buru. Kumaha anu keur gering? Pak, eureun heula atuh macul na geus adan lohor, ke kagok. Pak, eureun heula atuh ke kagok. Nyai geus adan lohor pareuman TV-na tong nonton sinetron we ke mamah kagok ke upami tos iklan abdi bade salat tungguan heula iklan goblok eta teh salat tungguan iklan engke cenah salatna usum iklan eta berarti akhirna salat lohor teh jam 2:30 berarti gering eta jelema culam celem gitunya Gusti nu agung kaos hayam tadi geuningan ige gelompang ge melihara resek geus datang kana huu teh macokan ge saeutik-seutik da gering teh hayamna ge tah kitu nu gering hate ieu mah teu salat lohor di pagawean, asar di perjalanan, maghrib kaburitan, isya katibraan, subuh anu kaburangan deh hiji. Masya Allah tuh sholat 5 waktu eta mah mod pae hate eta mah hatena pae geus teu boga dedengean geus teu boga rara adan tarik bedug ditakol. Masya Allah eta kulit bedug geus genti 7 kali tapi anger si eta teu daek salat teu daek ka masjid berarti maot hate awak nama hirup ngan hatena maut awak nama cager ngan hatena gering anu sok lengle urang teh gitunya sok lengle Allah Bu iya Bu dada pangapunten Ibu adan eta teh Masya Allah Ibu makanan yang paling lezat buat rohani teh hate paling nikmat kanggo hate Ibu hate mah mameunana teh sanes sangupulen sanes lauk peda beureum peuteuy sambal tarasi sanes tuangeunna teh kan kitu Ibu ye raoseun rohani mah hate mah adan di masjid di lelewe teh gini Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar tipi parman heula keur ngopak eureun heula jawab heula adan itu makanan rohani beres gitu eureun heula mantak dawuh para ulama nyanak tina dawuh Allah Subhanahu wa ta'ala Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ngadawuh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun teu pati-pati nyiptakeun kaula dawuh Allah jin jeung manusia kajaba rek dititah ibadah
ibadah. Jadi orang kadunya itu Bu teu boga tugas dua komo tilu tugas urangan hiji-hijina ibadah. Inti ibadah salat. Jadi inti tina ibadah teh urang tugas teh nganukur hiji ibadah. Urang teh Bu henteu ditugaskeun ku Gusti Allah teh salian ibadah. Nu ditugaskeun ku Allah teh nganukur ibadah. Ibu moal dikanarakakeun jaga di akhirat pada urang teu beunghar. Moal dikanarakakeun ku Allah ke di akhirat pada urang teu jadi pejabat. Tapi urang dikanarakakeun ku Allah lamun teu ibadah. Mata fokuskeun, khusukkeun, lempengkeun awak urang kanggo ibadah. Sabab ibadah tugas ti Allah hiji-hijina. Pokokna ibadah teh nyaeta tos kieu ibu mah gampang da sakedap dieu bade atos